Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur ka Gusti Allah Nu Maha Agung. Rehna dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina ieu acara. Hadirin nu dipika hormat, tepangkeun wasta abdi Dinin Nurafi Anjani ti kelas 11 MIPA 5. Abdi di dieu bade ngadukikeun tentang pentingna akhlak sareng moral dina kahirupan sapopoe. Nah, pentingna ngajaga akhlak sareng moral gaduh kalewihan anu sae. Di antarana nyaeta meunang pahala ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selain eta bisa oge nambah kapercayaan ti batur sareng urang miboga sikep anu hade. Nah, kusabab eta urang ulah nyepelekeun akhlak sareng moral. Sikap atawa perilaku urang ulah sampe ngalewihan batas. Urang kudu gaduh akhlak sareng moral anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Jadi, urang ulah sampai ngalakukeun hal-hal anu di luar batasna. Upami urang gaduh akhlak sareng moral, insya Allah bakal dijauhkeun ti hal-hal anu goreng. Mung sakitu paciasan ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan atawa kakuranganna, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.